kumaha dina sadeum Allah junjunan teh mangrupikeun sirajam munira cacaang lampu anu nyaangan. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidni wa sirajam munira. Junjunan ku Allah teh dipernih. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran. Junjunan teh syahid jadi saksi. Junjunan teh mubasysyiran syahidan wa mubasysyiran ngabubungan. Wa da'iyan ilallah biidni wa sirajam munira. Junjunan teh ngagaduhan sifat da'iyan anu sok ngajak kana agama Allah kalawan izin Allah. Sareng aya oge sifat junjunan nu terakhir nyata wa sirajam munira, pelita anu bisa nyaangan caang tapi bisa nyaangan batur. Jadi urang mah caang teh caang tapi teu bisa nyaangan batur, jang urang teh sorangan. Mun teh mah urang beunghar jang sorangan we beunghar teh. Mun teh mah urang teh gaduh ilmu jang sorangan we. Tah ari Kanjeng Rasul mah nyata cinita sirajam munira, lamun urang caang teh bisa nyaangan batur. Lamun urang beunghar bisa mere manfaat ka batur. Lamun urang gaduh pangkat bisa mere manfaat ka batur. Lamun urang gaduh harta bisa mere manfaat ka batur. Lamun urang gaduh ilmu bisa mere manfaat ka batur. Eta disebut sirajam munira.